Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jeung siang pemirsa sadayana, pendak di Dinas Satgas Info sareng Simkuring Syahni Pratama. Satgas Info dinten ayeuna sunting ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dina ngarayakeun ulang tahun pandemi virus corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngareupkeun yen virus corona atanapi COVID-19 bakal berarengse. Nanging, Pak Ridwan anu biasa sok disebut Pak Emil ngingetkeun masyarakat supados henteu ceroboh ngalaksanakeun protokol kesehatan. Ieu ditetikeun ku Pak Emil selaku respon kana sataun tina pandemi virus corona di Indonesia sareng Jawa Barat. Dina ulang tahun COVID, kuring miharep COVID pondok umur, mugia binasa salamina. Saur Pak Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 2 Maret tahun 2021. Pak Emil ngaku yen penanganan COVID-19 ieu henteu nyugemakeun, nanging anjeunna yakin yen usaha anu dilakukeun ku pamarentah sareng masyarakat laun-laun bakal menghasilkan hasil anu positif. Perang teu acan rengse, masyarakat dipenta pikeun tetep disiplin sateu acan pandemi diproklamasikan berakhir. Tong hilap teraskeun salat salaku manusia anu beragama sareng Pancasila. Mudah-mudahan tahun ayeuna Indonesia bakal pulih tina pandemi sareng ekonomi, saur Pak Emil. Ngeunaan tahun pandemi, Pak Emil oge muji tenaga medis ku ngahaturkeun nuhun ka petugas kesehatan anu daek ngorbankeun kahirupanna pikeun ngabantosan jalma-jalma anu katepaan virus corona. Mung sakitu anu dipikahatur, Simkuring Syahni Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.